Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda, everybody. Sunda. Well, pokoknya adaknya tak. Kali ada teh orang konten yang buat adaknya. Kita bisa menanyakan si Gabug ke mana si Toto. Si Gabug teh nya dina konten kamar ieu, si Gabug teh pamitan bahwa main teh dek kerja lah cenah gitu dalam 2 minggu mah gitu. Soalnya kan mainnya kan serba tangga lah gitu. Terus kata nate gawe nanti di Bandung ya. Nah, si Toto gawe di lembur gitunya bangunan gitu. Terus orang ini udah nganggur tedaknya. Ada kali nate orang teh orang mukbang gitu nah mukbang naon mukbang kepiting atau keyeup. Terus ieu teh aya mana sih lauk naon lauk beunteur ting naon bahasa Indo namanya lah ngerti. Terus nate orang ada ditaburi ku bu maminya rada pedas tanpa minum mah kuat teu nice. Oke. Sebelum makan kita baca bismillah di dalam hati. Oke, silakan gaskeun pokoknya namanya orang kakarekeun kada keuyeupnya itu ini jangan ada anak tuh. Nah coba keuyeupna nak. Keuyeup tuh. Ini namun aya nah deh. Ini mana si Gabug jeung si Toto mantap. Itu nggak bohong. Iya ya setik tayan kotoran Enggak aja bae lah. Ini bener nak. Kepiting tuan krep uang. Nah, udah lagi. Itu tedaknya keyeup ti wahangan. Ieu mah alami keyeup lagi eueuh tayan ya mah. Aslina. Terus buat marane ada hampura ayeuna urang teu mucan nyeun konten bodoran deui nya. Soalnya orang teu kurang jelema ya. Pertama aya bekerjaan lain lah. Jadi ayeuna urang alikeun ka mukbang ya. Kurangnya mukbang lain deui pokona. Ngeunah. Hayang ngeunah si tadi mah. Ngeunah. Daging naga. Daging naga. Sudah. Sudah. Ngunah di buatan orang mah. Buatan mana mah? Lalu ngeunah. Ngunah. Kuat ada. Dia kudu minum ay. Cemen. Boleh lah, ada tuh ay maneh. Besok ulah minum bah. Ada. Independen. Buat barudak Sunda everybody men. Terutama wilayah Cianjur dan sekitarnya. Ulah bosan-bosan ningali konten arurang ya meskipun rada garing. Pokoknya mah atur nuhun terus ngedukung selama dalam 5 bulannya
Untuk nuhun terus lagi channel-channel orang untuk wilayah dalam Cianjur betul nuhun dan kan terus kayak bakal balik di gabung di foto bet beak ya gerembu marane mah Gemul. Sapi. Ini bakal tuh. Dak. Nah, kawan dulu sok. Udah dipakai tak? Agak tuh kak. Oh, Sok mau. ayo. Mau sok mau. Sok lewat bang, kan dia dah. Mau dah. Oke dak. Dia mukbang kepiting atau keyup terus yang lauk benternya bentar beak sakilat karena aing boga bocah dua nu lapar dah euy goreng kada arti lu siki nah bisi kalian aya pikiran apa ide komen di kolom komentar di bawah ieu nya bisa request mukbang naon sok mangga asal anu rada kahar dewe euy beak ada pokoknya mah kemudian sakitu ti Abi Sabui mewakili sudah pribadi yang lainnya dan ini adalah mukbang yang sangat sederhana bukan nama jangan lupa like, comment, share, and subscribe nya bukan nama ya Abi mah sakitu ti pusatanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunda everybody Sunda Well. well bukan nama dah